Lajeng enjing para pamirsa, uih deui sareng abdi Afifa Azhari dina program Warta Express. Kanggo ngalaporkeun warta anu paling up to date, seukeut sareng terpercaya anu ku abdi diringkeskeun dina sonten ieu. Pupusna awewe berinisial RM, anu maitna kapanggih dina koper di Cikarang, Kabupaten Bekasi, akhirna kabuktian. RM tetela ditelasan ku Ahmad Arif Ridwanullah anu oge gawe bareng di hiji pausahaan industri pangan. Mait RM mimitina kapanggih dina koper di Jalan Inspeksi Kalimalang, Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Kamis 25 April. Tim Gabungan Sudin Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, Polda Metro Bekasi, jeung Polres Cikarang Barat nanglungtik panemuan mayat eta. Hasil pananglungtikan kapanggih yen korban berinisial RM, warga Kacamatan Rancasari, Kota Bandung. Korban katelah kasir di gudang parusahaan pangan anu aya di Bandung, Jawa Barat. Sanggeus menangkan identitas korban, tim ngalaksanakeun panyelidikan CCTV di sababaraha lokasi. Di antarana CCTV sapanjang Kalimalang dekat lokasi kapanggih mayit jeung CCTV di Tol Paster. Kapolisian oge manggihan patunjuk yen korban jeung palaku geus indit ka hotel di Bandung poe samemeh awak korban kapanggih atawa tepatna Rebo 24 April. Pembunuhan dimimitian nalika Arif sumping ka kantor tempat korban damel di Bandung, Jawa Barat. Sanggeus eta, duanana ninggalkeun kantor korban misah sarta nuju ka hotel. Di hotel, aranjeunna duaan ngalakukan hubungan seksual kawas salaki jeung pamajikan. Sanggeus eta, korban minta Arif tanggung jawab nikah ka dirina. Arif jadi poek panona, nepi kaboga hate rek maehan korban. Satos mastikeun yen korban maot, Arif nempatkeun awak korban dina koper. Sanggeus eta, Arif ngalungkeun mayatna di wewengkon Cikarang, Kabupaten Bekasi kalayan dibantuan ku lancekna, Aditya Taufikur Rahman. Sanggeus ngalaksanakeun sababaraha pamariksaan saksi sareng patunjuk anu sayogi, penyelidikan puisi tungtungna ngahasilkeun hasil. Polisi nyaho yen korban panungtukan jeung Arif. Tim ieu lajeng dikerahkeun pikeun ngalacak Arif. Nepi ka akhirna Arif katewak di rumah pamajikanana di Palembang, Sumatera Selatan, Rebo 1 Mei. Polisi geus nunjuk Ahmad Arif Ridwanullah salaku tersangka pembunuhan awewe inisial RM. Arif didakwa ku sababaraha pasal nyaeta pasal 338 KUHP, pasal 339 KUHP, pasal 365 KUHP anu diancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Polisi oge netapkeun ate salaku tersangka pembunuhan. Anjeunna oge nyang harepan hukuman penjara 20 tahun satos ngabantosan mican mayit korban. Abdi Afifah jeung sagenap kru nu tanggung jawab ngahapuntenkeun bilih aya kalapetan. Tepang deui di Warta Express salajengna. Hatur nuhun.